Bismillahirrahmanirrahim. In fis sifati wal makharijit tafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Ngalajengkeun hancadaresan kitab Tuhfatul Atfal atanapi Fathul Aqfal ya. Fathul Aqfal bisyarhi Tuhfatul Atfal. Tipayun teh hancana nembe dugi ka finah wikul naam wa kulna wal taqo. Soalna ieu tos lami teu dipajeng, ada beberapa kesibukan ngebluknya intina mah. Ayeuna wong pajeng deui kantun in fis sifati wal makharijit tafaq. Namun dina kitab sanes mah di dieu teh aya paslun, aya pasalannya. Di dieu mah teu aya, langsung wae kana in fis sifati wal makharijit tafaq harfani fal mithlani fihi ma'ahak. Wang logatan heula. Bismillahirrahmanirrahim. In fis sifati wal makharijit tafaq. In fis sifati, in lamun fis sifati dina sifatna, wal makhariji sareng dina makhrajna. Ari makharij teh jamaknya, tapi ari tiap huruf teh makhrajna hiji, teu aya nu makhraj dua. Benten sareng sifat. Ittafaqo geus narima ittifaq atawa akur naon harfani dua huruf. Fal mislani maka ari mislani teh samisil atawa akur fihima dina itu harfani ahaku eta leuwih ngahak, teges nama anu bener. Ae ittafaqo tegesna geus narima akur. Ittifaq teh akurnya. Naon harfani dua huruf fis sifati dina sifatna wa fil makhraji jeung dina makhrajna. Kalba aeni sapertikeun huruf ba dua al muwahhadataini anu make titik hiji ti hadap. Walamaini sareng huruf lam dua, wadalaini sareng huruf dal dua, al muhmalataini anu dikosongkeun tina titik, itu dalain. Wal mu'jamataini jeung anu ari mu'jamatain ti aya nu sok ngahartian make titik, ari jamak mah asalna mah dikumpulkeun nya. Ngan duanana oge bisa asup, al mu'jamataini bisa anu make titik duanana. Jadi maksudna kan ari dal teh aya nu teu dititikan dal, aya nu dititikan zal, namina mah sami nyangan benten cara pengucapanana wungkul. Dal ari eta mah tina tungtung letahna kana jangkar waos payun, waosana ya ari zal mah kana hanapeun waos, kana tungtung waos. Wadzo wadzalu wasalil ulia.
karena waos nu luhur tapi belah handapna. Sumia dingaranan itu harfani teh mislaini kana ngaran mislen. Ari mislen teh hiji istilah dina dua huruf anu bieu nya. Ari hartina mah mislen teh nya samisil akur duanana. Jadi lamun aya kelah di hareupeuna. Summa insakana. Summa insakan. Summa insakana maka lamun masukun naon awaluhuma mimitina itu harpani tegasna mah huruf nu kahijina. Sumia tah dingaranan itu harfaini harpaninya. Tah dingaranan itu harfani teh mislaini sogiroini kana ngaran mislen sogir. Mislaini sogiroini kana ngaran mislen sogiroin gitu. Mislen sogir gampang nama. Wa hukmuhu sareng ari hukumna itu mislen sogir kadinya tah mislaini sogiroini al idgomu eta teh idgom wujuban barina wajib. Nahwu idrib bi asoka ari contona eta saupama lafad idrib bi asoka wa balla takhafuna sareng lafad balla takhafuna wa qad dakhalu sareng lafad wa qad dakhalu wa idzahaba sareng lafad idzahaba. Ta ieu idzahaba teh jadi korenah bahwa tadi di luhur wadalaini al muhmalataini anu dikosongkeun tina titik duanana berarti qaddaholu contona teh wal mu'jamataini jeung anu make titik duanana idzahaba. Berarti ieu idzahaba teh korenah bahwa mu'jamataini di luhur teh dal ngan anu make titik. Berarti jadi zal gitu. Wa yustasna panjang keneh teu toselatu paratkeun we logatna heula nya. Wa yustasna sareng diistisna min dzalika tina itu mislaini sogiroini atawa bolah ditunama tina harfani naon walla iya isna lafad walla iya isna iya mayunan iya bari nu kahijina sukun bisukunil ya'i kalawan sukuna iya anu kahiji. Pailna di dia atunya wa yustasna sareng diistisna min dzalika tina itu mislaini sogiroeni lafad walla iya isna bisukunil ya'i kalawan disukunkeun iya na saha qiraatul bazi atawa naon qiraatul bazi bacaanana Imam Al-Bazzi. Ari Al-Bazzi teh bagian tina qiraat sab'ah. Imam Al-Bazzi teh seperguruanana Imam Qunbul ya. Lamun ditilik tina qiraat sab'ah. Wa Abi Amrin sareng Imam Abu Amr.
kan ari qiraat sab'ah teh Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah sareng Imam Al-Kisai masing-masing ngagaduhan murid 2. Imam Nafi muridna Imam Qalun sareng Imam Waros nu masyhurna nya jeung satuluyna nya ke di insyaallah dibahas di payon ameh talami teuing keur ngalogat ayeuna. Wa maliyah halaka sareng lapad maliyah halaka anni sultaniyah fi qiraati hamzata dina qiraatna Imam Hamzah tadi ge enakeunna nama fi qiraatil bazzi tapi si aya nu ngangge fi berarti fa'ilna dina lafad wala iya isna ngan lamun teu aya mah tiasa dina qiraatul bazzi di dinya. Wa maliyah halaka kartos teu wa maliyah halaka sareng lafad maliyah halaka anni nya. Ani nama sambungan tina ayat maliyah halaka anni sultaniyah fi qiraati hamzata dina bacaan Imam Hamzah atawa qiraat Hamzah nya. Qiraat teh bacaan ngan galib disebutna qiraat Hamzah sanes Hamzah tapi kuha Hamzah. Imam Hamzah teh ya qiraat kagenepnya gaduh murid 2 hiji Imam Khalaf 2 Imam Khalad atawa Khulad jago sakat terkenalna. Wa Yaqub sareng Imam Yaqub ieu Yaqub mah termasuk qiraat di luar qiraat sab'ahnya qiraat asyarah eta napi kadituna aya qiraat arba'ata asyarnya qiraat asyarah termasuk Imam Abi Ja'far engke. Fa fihi maka eta tetep dina itu 2 lafad walla iya isna iya mayunan iya wa maliyah halaka ha mayunan ha al izharu ari dibaca izhar wal idghamu sareng idgham berarti menang 2 jalannya. Kan di luhur mawa hukmuhu al idgham wujuban idgham wajib ta ari dina 2 lafaz ieu mah fa fihi ma al izharu wal idghamu kama kituna teh kama sapertikeun perkara atawa katerangan bayana anu parantos ngajelaskeun kana itu ma naon fil asli dina kitab asal. Titik nepi kadinya setik deui nya wa intaharoka berarti ieu atap ka luhur tuh summa insakana wa intaharoka jeung lamun mah diharkatan rek dibaca tuhur roka mangganya itu awalnya karena awal huruf nu kahiji bisi kapna aya alifan berarti karena itu harfani ngan lamun eueuh alifan di dieu mah eueuh alifan taharokana maka marjana teh kana awal tegasna mah huruf nu kahiji sumia tah dingaranan itu harfani atawa mislaini kana harfani mislaini kabiroeni eta sumia tah dingaranan mislaini kabiroeni kana ngaran mislen kabir mislen akur kabir gede berarti kadi hareup dijelaskeun nahwu ar-rahimi maliki ari contona eta saupama lafad ar-rahimi maliki mim mayunan mim tapi
nuka hijina diharkatan ari nuka dua manggeus pasti diharkatannya kama sapertikeun perkara sayati anu bakal datang itu ma kayak dipayun titik sila meeting tos selanya kewang komentar atau diuraykeun dina video sabada ieu cekap heula wallahu a'lam bissawab.